Wah, aya kejadian naon ieu teh Ang? Meni rame kieu. Eta soh aya ibu-ibu karampogan tuluy kapiuhan. Tuh ayeuna keur nungguan ambulan datang. Duh, karunya teuing. Kira-kira motifna naon nya eta? Eta teh motifna kembang-kembang aya renaan soh. Duh, menitos rapih gitu. Bade ka mana, Cek? Biasa we nih Ica. Iya bade amang ka paster ece teh. Oh, kade atuh Ece. Ayeuna teh nuju usum operasi. Unggal poe aya wae tilang. Kade helm jeung susuratan motorna tinggalin Ece. Oh, tapi untungna teh ece mah tara pernah ditilang, Neng. Hah? Sakitu kamari tah di Cileunyi razia rempeg, kerep polisi ngajajar. Bari ece mah teu make helm jeung teu boga SIM deui. Ah, bullshit Ece mah. Maknya tuh ditilang sakitu polisi Bandung mah sok tak kenal kompromi geningan Ece. Ih, rek nilang kumaha ya? Da ece mah pan kana angkot. Janten kieu Cek. Ece teh benang penyakit diare. Jika nama sok nuang tuangan nu kurang bersihnya Cek. Teu mungkin atuh alatan dahareun anu kurang bersih mah dokter. Panaleur oge eta sok dahar anu kotor-kotor geuning tara diare. Ah, nya kumadinya we lah. Ye, da maung oge sok dahar jeroan atah tara benang ku setruk geuningan. Nyala rasa tuh eta mah dok. Malihan sirup oge geuning nya sok dahar nu amis-amis teu beunang ku diabetes geuning. Kela. Ari ieu teh rek konsultasi atau rek curhat sasatoan? Ari umur Aang sabaraha taun ayeuna teh? 5 tahun mang. Oh, geus pinter atunya. Cing, ayeuna mang rek nanya. Pangitungkeun nya, hayam 3 jebur hiji. Jadi sabaraha nu nyesa tah? Ah, meni basi pisan mang pertanyaan teteguhan teh. Heueuh, keun bae atuh. Pek we jawab heula. Nya 3 atuh mang. Nu bener ah. Pan 3 jebur hiji. Ih bener mang, anger 3. Nah, habet anger. Nya pan anu 3 jeburna teh hanyat teh mang ka luhur. Mak, Naon? saur ibu guru, cenah tahun ieu mah Aang teh bakal anger we mah di kelas 2. Moal naik kelas. Nya, matak ye cek mah oge kudu nurut ka guru di sekolah teh. Tuh kan eta teh mata kitu oge guru teh nyaaheun ka mane Aang. Hartina embung papisah. Oh gitu mak. Asik atunya. Pasti isuk oge bu guru bakal muji atuh ka Aang. Soalna pan Aang mah wanian maknya. Hah? Wanian kumaha? Wanian atuh mak. Tuh tempo mak. Kan ieu rapot Aang angkana beureum kabeh. Hah? Pan ari beureum teh artina berani pan mah. Nya bener, pinter anak mamanya. Kunaon Ang? Datang-datang meni haruha harehoh kitu. Heueuh, nyeta ieu teh diudag-udag ku gogog soh. Lamun diudag ku gogog mah Ang tong lumpat. Cingogo we gerak. Gogogna bakal balik deui Ang. Heeh, soh pan Aang oge geus cingogo tadi teh. Eta gogog teh gerak kalah miluan cingogo. Terus eta mah basa gogogna ku Aang ditanya, kunaon cenah maneh make milu cingogo? Eta si gogog teh kalah ngajawab geura soh. Jawabna kumaha emang Ang? Oh kieu cenah, da ceuk mah uing oge lamun ngudag jelema, terus jelemana milu cingogo, maneh kudu miluan cingogo. Kitu cenah, dikasebeleun pan soh. Neng, ari ieu cabe sabaraha sakilona? Oh, eta 35.000 sakilo Kang. Mun mahal geuning Neng. Muhun Kang, maklum nuju halodo, janten ngaruh kana pangaos ge. Oh, ari mun hiji sabaraha Neng?
atuh mun hiji mah pek we kenya nyandak gratis tah. Oh, ari kitu mah atuh Neng, pangawadahankeun we hiji-hiji Neng. Nepi ka pinuh mah Neng ye kana karung. Mangga akang ngan dahar ya di dieu keneh ye awas mun teu. Neng ambok kieu Neng mah gitu. Oko gratis Neng ari hiji mah. Teuing ah. Hiji-hiji ya sukeun. Kernaon maneh ang? Iya soh, urang tadi mangi ieu yeuh tuh. Naon eta teh jiga nu hipu kitu ang? Uguh heueuh ieu ge hipu soh. Yeuh geura cabak soh yeuh. Ih, hipu. Jeung rada hejo kieu. Naon ieu teh nya ang? Di mana manggina ang? Eta tadi basa keur ngorekan irung aang teh meunang nu kitu soh. Tuh, meni lobanya. Wah, Mang, dagang naon eta teh? Di rodaan segala. Ieu katingalina dagang naon sarang? Geus puguh pan dagang cilok. Oh, lain Mang. Ari eta roda teh kunaon? Mogok Mang? Ari maneh kunaon? Piraku teu katingali. Pan ieu roda teh weuteuh keneh. Tuh, sakitu herang kieu. Ah, mun nya teh mah teu mogok. Piraku teh tadi hayah wae didorong Mang. Dihampelas geura sarang sia tah bibir teh. Mang, ari ieu boneka si Masa and the Bear anu gede sabaraha mah? Oh, eta mah 50.000 Jang. Oh, ari ieu ya boneka Boboy Boy anu sedang sabaraha? Tah, lamun eta mah 45.000. Ah, meni mahal geuning nya. Ari ieu Mang ya. Oh, eta tah boneka monyet sabaraha mah? Boneka monyet. Nu mana Jang? Da Mang mah teh ngajual boneka monyet. Eta nu gigireun Emang. Eta mah pamajikan uing atuh Jang. Keher sia.